Nah palawargi tinggal ya aya komentar ada saya deui ieu mah kitu nya. Sawios satacana assalamualaikum sampurasun sing sarehat arageung milik kangge sadayana kitu nya. Ya sujang cep anu kasep di mana we ayana pokona namanya anu komentar ieu. Nitip ti abdi mah kitu nya ka Ibu Ramana. Bilih mah gitu ayeuna ngajijab sakola teh dugi ka gerbang engke mah ulah dugi ka gerbang gitu dugi ka bangku sakolana gitu keun eta mah silokanya anu kudu diartikeun tah gitu janten kieu nya bari nyarita sakedik Arab mah tong boroning ayeuna di anjing-anjing gitu diri abdi mah tong boroning di anjing-anjing gitu bahkan kapungkur nuju di kota nuju ngenalkeun Arapi alat-alat kasundaan seni-seni Sunda aya gitu sapertos kieu ge aya kapungkur bahkan kapungkur mah dugikeun ka nimbul ku botol minuman dugikeun ka nimbul ku batu koral da soreng panginten anjeunna nuju kadaan mabok gitu keun sawios gitu tapi nitip ti abdi mah kitu ka para murang kali sadayana gitu indah bagi abdi mah nanggapi komentar sapertos kieu mah nyata saking anjeunna kuresep kana konten abdi janten ngalontarkeun bahasana sapertos kieu kitu we abdi mah nanggapina sawios kitu nya hatur nuhun janten penyemangat gitu janten semangat ka diri abdina hatur nuhun sing sarehat we kitu tah sapertos kitu wargi tong boroning ieu anjing-anjing aya kapungkur di zaman di kota ngagelarkeun kabudayaan ditimbul ku botol ngalaman ampun paron tobat ka pangeran ngalaman ditimbul ku botol ditimbul ku batu ngalaman gitu matakan teu heran gitu bagi abdi mah di anjing-anjing sapertos kieu mah justru janten penyemangat kangge diri abdi gitu supaya lebih giat deui semangat deui nanjarkeun teureus-teureus Sunda ngamumule budaya Sunda supados naon henteu ical henteu jati kasilih ku junti teu sawios gitu nganitip ti abdi mah gitu kangge encep nu karasep kitu nya tata krama kedah diangge bilih mah kabatur eta nu bahaya mah gitu tata krama kudu diangge kasahandapeun kudu kumaha kasaluhureun kudu kumaha kasadapan kudu kumaha tungkul kajuku tengah kasadapan harti tatidinya gitu bilih maka batur cariosan gitu matak jadi bahaya teh keun sawios ka diri abdi mah gitu tah sing sarehat teh wara-warginya sing ageng milik kangge sadayana sampurasun salam rahayu salam budaya.